Masya Allah sih teh. Bodoh saya jeung teu wawuh. Astagfirullah sih. Sire ke mana? Ayo ke masjid. Ke masjid siapa masjid depan di tukang tah. Selempang bae ka ditu. Duh ting. Ka dieu lah diuk. Ih, Gusti nu agung aing. Wahai orang-orang yang beriman. Anjing aing kalah dibaptis. Di Ruqyah. Oh, di Ruqyah. Saya jadi naon ieu ya Allah. Jika orang ke fokus ibadah ini. Fokus ibadah ge da. Ya Allah, si mah jeung ustad lain jiga nu gelo heueuh si mah. Apaleun? Khusyuk. Saking khusyuk ting. Poho di baju. Heueuh. Ya anjing ya Allah, Gusti. Nah, teh di bajunya. Si ka masjid pang teu di baju sih. Oh, heueuh, tinggalna apa-poehan tadi. Eta tarang. Diuk sagede. Masya Allah. Ki tarang ieu meh naon ieu tarang? Iya, aing teh pesantren kilat, Kak. Gusti. Kak. Ieu saking ku kilat-kilatna aing teh ka jerdug ya. Sujud ge. Heuh da batur mah ajengan-ajengan teh. Hai hideung nu kieu na teh eta teh balas ku remen, ku husu. Heuh, meureun sarua kitu. Salatna. Khusyuk tareh. Heuh da lain ku dijeduk-jeduk kana sajadah anjing sieun ka. Jeung loba-loba teuing deui hideungna eta ya Allah ya Rabbi Gusti. Eta Jadi itu. Dua asok aya nu hiji eta ge meureun pedah ku bakatku adak ieu kana sajadah ku remen meureun da urang ge hayang gitu mah rajin ibah gitu. remen dijedukeun pan sia mah sia kakara fokus sapoe mending geus hideung kieu geus 5 deui ya Allah ya Rabbi Pan kilat ngaranna ge. lah ya maksudna pasantren kilat teh heus salila bulan Ramadan sabulan eta Heeh. lain sapoeun sia mah tuluy hideung coba tuluy balak 5 jeduk Gitu. udah salah lain Lamun bulan Ramadan kudu dilobakeun ibadah salah satuna pesantren kilat cenah. heueuh salah Bukan pesantren kilat. heueuh masih ya be Kilat aing saking ku kilat-kilatna teh jeruk pan ieu. poho di baju Heeh, tereh teuing aing teh lupa. Gusti itu aja Geus hayu ka masjid. ke masjid Oh, masjid. ya Allah heueuh da bulan puasa kieu mah benernya diuji kasabaran nafsu hawa nafsu teh heueuh Bener, Kak, diuji. maneh Heuh di. eta heueuh di ya Allah Gusti jeung ieu aduh tarang Gusti nabung balik heula ka imah aing di baju sia teh ya Allah Nah, mah aing teu ngingetannya. eta teu ngingetan sia meureun anu teu ngaca heula di imah geura ya Allah ih Aing saking khusyuk ngawirid ya. aing karena sadar ya ieu lain tas B tas C ieu mah areuy goblok sia mah areuy Pan beakeun tas bena. ih Gusti di aing loba tas B mah kuat ku neuk-neuk areuy sia Apa nama aing teh bisa banyak galam teh istighfar. istighfar Oh, astagfirullahaladzim sia anu kudu istighfar mah lain aing kau geura kumaha nyebut istighfar. heueuh astagfirullahaladzim Astagfirullah. ini kudu dilakon-lakon leungeun bari gini teu jiga ustad ieu sia mah jiga nu gelo sia teh Ya gitu. eta heueuh kitu balik ieu mandi heuh ieu hupus ibak ngangge Seka acuk ieu mah bahreuh. beunang lah insyaallah ku ieu ku beas cikur Kumaha? dihakan ku sia Kumaha tah aing. nya puasa diubarkeun ami teu bareuh deus sia mah kadon dijeduk-jeduk ieu geus uih aya nama ibak ngangge acuk ka masjid berserah diri lah ka Allah tobat ulah kieu wae hirup teh teh Aing teh geus tadi teh dahar tobat. dahar obat Oh, obat hakan ku sia jeung cangkangna tobat saya tuh ke masjid ih. masih ya be Ayo ke masjid deh. urang mah rek ka warung rek meuli dawat jeung ke buka puasa. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam. Hatur nuhun.